Para teman-teman, ya Abi tingali Mang Usman, sehat Mang Usman. Kumaha acara ya teh Mang Nanang halangan as bedog. Acara ngaliwat guys tuh. Ngadaro, seru urang teh teh. Kumaha mun lieur teh ti beledagna teh? Parut bagus. Man. Mun lieur ti beledag teh. Man. Si beledag cira urang botak. Tuh Mang. Guys tuh. Entah. Oh. Parut bos. Malam-malam guys. Oh. Kopea urang di mana ragana euy. Tadi di situ. Cikopo kena udud. Ya, alhamdulillah guys, sekarang kita menuju mau ngambil apa Mang Usman? Mau ngambil parut. Parut yang ibetna guys, can asak. Saatnya di sini ada ikan nilam, urang, terus anak lele, urangnya masih hidup guys. Alhamdulillah guys. Tuh kita acara ngeliwat guys. Piurut saya. Mang jajak. Ngeliwat guys, ngeliwat. Hayo budak GBS. Jaya tuh nuhun budak GBS. Jaya terus GBS. Sehat, panjang umur, bantu subscribe guys. Yes. Ait. Mantap. Inilah ikan guys, ikan yang kami akan suguhkan guys. Inilah posisinya saung guys, di lemur sawarena ieu naon namina saung sanes. Alhamdulillah saungna modern euy. Tuh nganajakal ieu teh nu etana salit euy. Nu ararayana ieu teh tacan sararumping mohon. Tacan sararumping. Iya Mang Jajang ya teh koki abi Mang Jang. Siap Mang Jang. Kanggo ngokian. Hari ieu urang bade di kumaha Mang Jang? Ya, digoreng lah. Digoreng bae. Goreng. Oh, siap Mang Jang. Sehat Mang Jang ah. Ajengkeun Kang Eka payun-payunna yeuh dulur ngaliwat yuk. Siap dulu atur nuhun Usman. Ameng yuk. Tuh posisi malam guys sekitar jam seberapa itu jam 11 lah. Kirang langkul bari ronda. Mun bali ronda. Bet can asak keneh deui wae ieu lauk. Rek iraha asak. Nah cenah ieu teh lauk teh. Kumaha? Penyari laja aman. Hihihi.